nonjeng awasna 2 irung jeung ameuna 3 ceuli jeung dengena 4 baham jeung ucapna 5 saraf jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna 8 wujud jeung hirupna nu ngeusianana nyaeta nafsu-nafsuna ngagigi nu 4 jeung nu 4 jadi 8 ngan sikna dina baliyah jeung nuroniyah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh. Naon maksudna teh kula can ngarti. Tah, gubrak we katerangan wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Buktikeun dina mu'til atau ya hartina nu mere jeung nu dibere. Geuning eta nu mere jeung nu dibere teh jauh eta kene. Jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Saha atuh sia teh sabenerna? Tak diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh kitu. Yang matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge. Ieu mah diremus. Karek maca taud asa geus nepi. Pada jauh keneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pan kitu. Can nepi teteh. Can nepi ka mana? Kana amal. Pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu. Alif lam nage alif lam li jinsi. Artina tuduh kana gawe. Buktikeun na gawe. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karek hartina tama. Wajib gawena kumaha carana nyalindung teh? Jeung ka saha nyalindung teh? Ya ka Allah. Nah make nyalindung ka Allah. Heuda nya dan nu kagunganna kana naonana? Nyalindung teh tuh pan loba tah. Udageun teh. Kana rahmat da pitulungna. Nah apangna nyalindung? Naon atuh? Sabab dari godaan setan yang terkutuk. Sahan dikutuk? Setan kusaha ku Allah iraha. Gata nyata bade naon bade nyakakeun kuncung lain kaula mah. Kaula teh satuju kana maksud otipati palai kuncung Bapak Semar. Aya geuning dawala euy anu teu satuju. Da jelema atuh. Aya jelema nu rek bebela geuning. Jelema aya nu satuju, aya nu henteu, aya nu pro, aya nu kontra. Keun bae di dunya atuh tong boro hinga ka urang heueuh. Ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh. Ka nabi we nu teu percaya. Heeh. Komo urang mah makhlukna. Tadi dieu urang cing sobar teh, urang teh digeroh di dunya teh ieu teh. Na kuat ku panggeroh nah henteu. Ai kata lomong percaya ai nya nu mata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh. Nyaeta hartina teh diruat teh. Da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai. Can aya ajengan. Diruatna teh ku dalang nyaeta dibejaan supaya pageuh pamadeganana. Pageuh kaimananana. Tah ieu mah loba kiai loba ustad. Ku ustad diruatna teh dikuatan lahirna, dikuatan batina. Saredkeun. Pesantren. Tah ieu teh jadi kaributan di negara Amarta teh sini itu maritis teh seueur ributan kebon sampeu abdi seep. Oh kitu ka? Ku domba. Nya. Kebon hui non teh. Mangkaning hui Cilemu teh bibitna teh dieu. Kagalaye we kan? Kagalaye ku jelema-jelema teh euy. Oh. Untungna teh pemerintahan Amarta euy. Teu kapangaruhan ya kan. Teu kapangaruhan turta pemerintahan negara Amarta teh ayeuna teh ngutus militer. Kumaha? Ngutus Lurah Tamtama dijaga ayeuna teh pun Bapak teh ku Juragan Antarja Jakatawang Abimanyu Gatot Kaca. Teu hariwang deui. Di tiap-tiap kesatuan aplusan nu ngajaga Bapak. Nya sae we kan. Merhatikeun pemerintah teh euy ayeuna teh. Teu hariwang deui ngajaga kudu kitu mah. Ai bener mah pamimpinna bener kabeh ai geus saluyu mah nya euy bener we geuning. Ai nu bener mah bener we. Nu bener mah bener we. Jeung masyarakat Amarta mah teu loba ngahujat nih. Da pamimpinna bener jujur. Rek kahujat naon rek bener mah. Matak lamun geus ngadenge di negara aslina teh pejabat-pejabat teh geus saling gorengkeun. Saling dedetkeun. Saling cokelan kasalahan batur. Teuing dek garelo meureun. Rek garebleg dulu. Rek garebleg deui geus nu garelo. Ampun aing. Nanaon kan kurangan. Iya.
para saya si horeng provokatorna teh dewa we gini euy eta kene bangsa aing di Araradu teh ieu provokatorna teh nu kararieu patut geuning nu baru heukeum beuteung jelema anu kitu anu ngalarti itu teh itu Gunung Batara Bayu tuh beuteungna mun dibuheukeun kitu loba tinggalkan duit bulog meureun eta teh panon buncelik panon buncelik loba teh dahar ke sang batur teh lain jelema kitu kumaha engkena nya Kang teuing aing hayang geura pae sarere hayang geura nempo di akhirat jelema nu kitu di neraka teh pates ngakakan aing lalajo apek teh aing sarua di neraka deui atuh jadi teh kudu lalajo mau pusing lalajo jadi batur aing meureun tong sareuri ini ampun di rumah sakit Kang aing tuna lampah eta kasarios di kampung Tumaritis Desa Kenagorowong nyaeta padumukan Semar Badranaya kaleresan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatot Kaca salaku Lurah Tamtamanagara Amarta ampir-ampiran ayeuna salaku Lurah Tamtama diadukeun jeung pamimpin diadukeun jeung rakyat kan sa bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Nyaeta Lurah Tamtama anu cicing dina curug penguasa kan sa. Sumuhun. Tapi pikeun ngabuktikeun. Lurah Tamtamanagara salaku stabilisator negara. Salaku dinamisator negara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaancam lara jeung tungara uas Semar Badranaya nyaeta diancam kuncungna ku para dewa keur Gatot Kaca pikeun ngabuktikeun hukum adil di negara muarek cita nu hiding muarek ponteng anu koneng teu nanian teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mangkalo teu sobat-sobat acan dewa dek menta kuncung uas Semar Badranaya bujeng hinga kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling haripan jeung kaula Gatot Kaca salaku Lurah Tamtamanagara kan sa uas Semar Badranaya aya disauh ngahaturkeun semah bagus gohonyuk pangarsa juragan Anom nun uas Semar Badranaya ditampi nuhun puja stuti sampean mangali ngarepotkeun we wacinun aya henteu sanajan nepi ka pati kala wajar ngabelaan rakyatna we saya astra jingga dawala ka mana numawi bade kasawarga maniloka bade mermanakeun ka para dewa nun nanging dugi kadangat ayeuna teh acan baralik baru datang uas Semar Badranaya ieu nun anu aya anak Anom Anom kuat teh mengukur ngarepotkeun we kasadayana Lurah Tamtama juragan Antarja juragan Jakatawang juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh juragan Anom Gatot Kaca ayeuna bari jeung teu sakumaha dihargaeun dua teh nun tapi dugi kadangat ayeuna agan dugi katotohan ngajagi dua bujang hingga masyarakat anu aya di Marcapada adalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agan anu bakat keluar rakyat berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak wa kedah kumaha hamuy agan nuhun kana kasayang agan kaula sumpah sabta marga anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu ukur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana
Semar Badranaya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diansam ku sararea. Nah kaula Gatot Kaca salaku tamtamar cicingeun wa. Kaula lain cicing dina curug penguasa. Kaula lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaula cicing dina curug rakyat negara. Aya anak lamun sarerea kieu aman meureuh Aman, wa mun sadayana gaduh emut kan. Nah, atuh eta oknum-oknum tebet ngotoran sakabeh lurah tamtama negara aya anak. Leres. Eta we ku lemah. Amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana. Sabab naon anu kitu teh we nyaeta anak buah iblis wungkul we. Wah, ririwa Wiriwa wungkul. Laras. Kitu we. Ngan kaula napakuran ieu kajadian. Kuncung wa Semar Badranaya eta anu mangrupa rambut anu aya dina mastaka we anu ngan sakitu sajumpluk kitu. Ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada, raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung. Aya naon khasiatna eta kuncung. Daek teh daek kaula ayeuna rek nanyakeun ka urang minta jawaban anu pasti we. Da teh aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas rupina. Tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa. Aya maunatna. Pasti aya maunatna wa cobi wa. Naon ieu? Naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ua, ngajaga rakyat. Leres. Supaya kapersantenan kanal pinten gua. Supaya leuwih deui kana kepercayaan kaula. Ngajagana soson-soson. Sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula. Upami disangamkeun ku mah bilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos sensitif jelema teh kaop salah saeutik digegedekeun. Bilih teh sapamadegan. Teu naon wa, ieu pribadi anjeun ka kaula. Sae atuh ulah aya nu disumputkeun kanya. Nya mah upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku Cobi. Nanging panuhunna agan ulah ngange-angean anu sanes kedah polos. Eta Jadi kaula teh kedah buligir. Kedah selangutur. tong make pakaian naon-naon. Ari angean syariat mah eta mah lawon mah ange nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan uang ngabantun pamadegan ge bakal dordar ayeuna mah geuningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga nyanak gelas kosong upami palai dieusi mah nanging ieu mah bilih uak lepat ulah diampihan nu lepatna mah tenang Saya wa siap wa. Ngarti kaula kana ucapan ua, kana maksud jeung tujuan ua. sumuh da upami henteu suci mah atuh dagan kumaha eserek lebat wa dibersih Siap wa. siap Siap. mangga gara taroskeun naon Ceuk beja. Ieu kuncung wa Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna? maksudna mah eta teh sen Rusia manusia teh ti mimiti buuk tungtungna luhur handapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka saraf-sarafna teh aya 30 genep aya 360 Rusia. wah paingan tuh Tapi aya oge nu nyaritakeun 88. Sami eta oge. Sami kumaha? 360.
3 sareng genep salapan sareng kosong anggar salapan tuh dupi 88 salapan sareng salapan 18 ari angka 18 teh hiji 8 ari hiji sareng 8 nya salapan keneh ya we mangga emut kuagan kalaresane anu narosna ge salapan deui naon Gatot Kaca Gatot teh angka 5 kaca salah 4 jadi 5 sareng 4 salapan margi agan teh lurah tamtama tah ai Siliwangi teh pan abjadna teh salapan SILIWANGI salapan urang Sunda ayana ge di Jawa Barat apan Jawa Barat teh salapan teh salapan ai Jawa Barat teh di negara Indonesia ari Indonesia teh salapan deui eta geuning urang teh aya di tengah-tengah garis katulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah urang teh aya dina eta 45 derajat aya 4 jeung 5 salapan bujur timur beda jeung Banda Aceh nya gua tah wangsul weh dupi Quran sabaraha jud 30 jud sabaraha ayat cenah mah 6.000 600 ayat ai genepna saberiji aya 4 ai genep kali 4 2 4 ai 2 4 jeung 30 5 4 ai 5 sareng 4 salapan nya nya we goreng angka salapan mah kuat pisan mah nya we dupi Fatihah tungtungna in aya salapan sing sok we alhamdulillahirabbil alamin hiji Ar-Rahmanir-Rahim 2 Maliki yaumiddin 3 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 ihdinas siratal mustaqim 5 siratal ladzina an'amta 'alaihim genep ghairil maghdubi 'alaihim 7 waladdallin 8 amin salapan salapan ka 10 nu macana disingkat deui we eta teh jadi surat Al-Basmalah aya bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang cobi mangga etang cobi we bis hiji mi 2 la 3 hi 4 ro 5 man genep mi 7 ro 8 him salapan 10 nu macana Waduh, hebat we. wah leres ulang tah aya we katerangan mun ngaji ulah kaluar tina dirina mun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasare hirupna sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang liang mah Di antarana panon 2 irung 2 berita 4 ceuli 2 genep lamai 7 paham 7 geuning wa apa dihandap 2 nya nya liang kahampangan sareng liang si eta teh jeung liang harap ka 10 ngawujud tenan ayeuna udagkeun deui hiji panon jeung awasna 2 2 irung jeung ameuna 3 3 ceuli jeung dengena 4 4 baham jeung ucapna 5 5 saraf jeung rasana genep ati jeung pikirna 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna kasalapana wujud jeung hirupna doh leres nya nyawa salapan geuning eta teh sejarah diri kitu numutkeun ilmu numerologi leres Pancasila ge salapan mah tuh nya nyawa
aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nyaeta nafsu-nafsuna. Hak iblis aya opat, hak manusia aya opat. Ngagigi nu opat jeung nu opat jadi 8. Ngan sikna dina baliyah jeung nuroniah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh. Naon nafsu anu 8 teh anu hak manusia opat, hak iblis opat. Nya Eta teh ngagigi dina wujud urang. sumuhun Hiji amarah, lawamah, syawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, jeung kamilah ngan sikna dina baliyah sareng nuroniah. Beres. Tah bismillah nu tadi kecap al basmalah teh disingkat deui jadi 3. Nyaeta basmalah teh ba sin mim. Bakna teh bariul baroya. hartina Nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Aisina Sina teh satrol atau ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. ari mimna Mimna teh mutil atau ya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Ai satrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan. ba teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun Leres. ai satrul atoya teh Nu nulungan jeung nu ditulungan. ari mutil atoya Nyaeta nu mere jeung nu dibere. naon maksudna teh kula can ngarti Tah, gubrak we katerangan. katerangan naon Wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutil atoya hartina nu mere jeung nu dibere. kumaha Geura mangga agan nyomot sangu kuleungeun terus terus dihuapkeun sanu dibere nu dibere sungut nu mere nu mere leungeun saha jeung sungut saha sungut kaula jeung leungeun kaula nu ngeunahna saha nu ngeunahna ge kaula tah saha atuh anjeun teh nu sabenerna Paingan disebutkeun geuning eta nu mere jeung nu dibere teh teu jauh eta keneh aya dina diri urang geuning Bang. nu mere leungeun ngahuapkeun sangu nu dibere sungut anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun nya nyawa satrol atoya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan cobi gagaro kaula ieu rek gagaro beuteung sanu digaro beuteung saha beuteung kaula nu ngagaro leungeun nu nulunganna teh nya nu ditulungan beuteung nu nulungan leungeun saha leungeun kaula jeung beuteung kaula ai kaula nu saha nya nyawa saha anjeun teh nu sabenerna teh saha nu mata kula nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak geuningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan nah naon nu rek diaku ku agan Kaendahan wungkul wa geuning aduh. Widi emut jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun nah anjeun milu ngageunut-geunut ka jantung henteu nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur henteu saha eta kaula manusia mana manusia teh ieu dadana eta mah nya ieu dadana nya ieu leungeunna irungna panonna ceulikna buukna sukuna beuteungna bujurna ramona huntuna nitisna. na ari manusana nu mana saha atuh sia teh sabenerna Dagorehe aya mah nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh urang di palalungkir teh kula setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak bener.
bisa naon sia barang burusut kadunya punten agan dayana upayana angin Gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun sia teh saha aduh wa indung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran maraban makean nu matak hormat heula eta nu ngagedekeun sia teh saha saha waduh leutik nu leutik fakir miskin nu sangsara dek ngantep sia kanu sangsara dek ngantep kanu balangsa kartos bisa paingan anak yang sholat Allah ampun wa saha teh nu matak menjadi slogan silih asa silih asu silih asi teh keur saha keur sia jeung kabatur keur nu miskin sararea kakarang teh uwa mas nah didenge-denge teh ku aing bedordar para sea silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya mikir urang mah katingali anu uwa diliwatna teh nya kate nyok waing geuning anu diudag-udag ku sia teh nganukur kakawasaan nganukur kadudukan nganukur kursi suraya cur nagara goblok sia leres uwa kalaka patarik-tarik bangus nyaritakeun soal politik ekonomi tapi buktina rakyat angger keneh kieu si juring sia naon pangga aing nyebut juring naon saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah telepat tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis nu matak iblis wungkul deuleu sia teh diriwa wungkul uang sing balik deui kana fitrahna wujudna manusia sateh kana manusia teh kana nafsu manusia nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan deudeuhan ulasan asihan naha ieu besaring cokelan kasalahan nemongkeun kalemahan uanya dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling saten teh di dieu ngarusak beungeut atuh kayaknya obat wa ampun leres wa leres beuki karaos waan aduh aya anak tasieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa makaleuwihan ngomong teh nu amuy agat hapunten wa bilih aya kalepatan agan mari teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita hapunten wa mangan ukur corongna kaula nun pangesaran henteu wa biasa kasinggung wa kitu agan kitu karaos teh leres saha cing anjeun teh atuh nu sabenerna geuning jagona Gatotkaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti Braja Wikalpa lamatan Denta Wisesa sabta pangrungu baji ngiring tapak nengala geuning kasohorna Gatotkaca teh meunang Braja Musti wungkul Braja Wikalpa Denta Wisesa sabta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon eta mah pinuh bantuan Gatotkaca jago tampilingna jebret Braja Musti Braja Wikalpa ari aslina tampiling anjeun naon aslina mah teu aya naon-naon tah geuning eta lahaola aslina mah beda ti kalaka dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana geuning sapopoe teh make kagungan anjeunna make kagagahan anjeunna make rahmat anjeunna make pitulung anjeunna naha kusya dipake sombong ulah dipake gede hulu teh eta mah ampun we dek hirup salilana sia teh burukan rek ribuan tahun hirup kemarin leres we leres
lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna. Kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan cicing dina pamadeganana sing ancet-pancet guanya nya lain kuncung ti pegawe gabon marukana kumaha lain kuncungna nu di ala geuning Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam nuhun nuhun. Gatot kaca teh naon-naon geuning geuning digedekeun dihormat teh ku batur dipunjung dipunja didama-dama teh. Ari urang dek ka batur dek naon dek silih gorengkeun. pinuh ku bantuan batur Pinuh ku bantuan batur sesuap nasi 900 urang anu milu anil kana eta sesuap nasi. Contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda. Nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyieun seeng anu nyieun korek api anu ngalapeda di laut anu ngalam minyak tanah 900 urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh cantina peda teh bah. Nah ari ka batur dek kumaha nah ari kanu miskin dek ngadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia Eta jelema kawalak teh ampun nuhun lumatak beki pageuh kaula mertahankeun aya kuncung lir tendra ya Pak ngahaturkeun semah baktos konyuk panjenengan Rama Prabu heuk syukur jang syukur nya mawa naon di kota wah ya abdi ge teu kantun Pak teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teh da teu dugi ka itu teh abdi teh ngabantun ieu we roti ieu roti bakar teh eta dina dus mumung seep pake ditawarkeun maka ditawarkeun atuh si beak mah bilih peryogi dusna kapan bapak masuk dikempelkeun geuning geus loba di kilo teh nya kumaha Pak abdi teh barang bade ka sawarga mancat Pak ai pek teh Pak abdi teh penak sareng hiji satria ai ngaratem melasirana ta ieu panggereun ieu tukangan abdi tingali sadele kaula pun melasrana kaula nun ieu panunyaaheun ka abdi teh ta ieu anu ngewaeun ka dewa anu bebela ka akang dewa nu sok parasya teh ku ieu dicarekanana anak saha sih kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada amuing atuh dulur ilai jang eta geuning teh ngabejakeun bapak ka abdi mah deket-deket anak tales deket-deket anak talus geuning ieu teh duh si oreng baraya geuning kapi adi geuning ayi kaula nun kula ai bapak ilai ka mana butuh kuncung gitu sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun ulah disadaun kompetkeun Pak sakompet daunkeun nya ieu budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh marukana kitu sing jeger eleh dewa ge Pak marukana teh syukur atuh ari bapak Pak Batara Guru teh jadi buta ini teh hah Batara Guru jadi buta saur melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah jeleg we jadi buta ulah dijadikeun pamimpin deui jadi buta kitu Pak ulah kitu geuning apruk-aprukan naon nu kalayak ning abong buta ya emer ge enggak cing a urang tatarucingan sakedeung naon tatarucingan naon aya nu pego nginjem ragaji kumaha kodeuna nu pego nginjem ragaji kumaha kodeuna heeh aku sebut aku leungeun nyaku leungeun atuh dampal leungeun adi gese-gese aya nu lolong nginjem palu leungeun adi tako-tako lain nu lolong mah ngomong we nginjem palu dan nu lolong mah bisa ngomong heueuh siapa yang gelut jeung aing jurik teu cerdas pemikiran ampun aing cing wah teu naon atuh nah make seuri da jeung iana halus jang kritis kitu tah
Gening kitu kritis dina alam modern mah. Heueuh tuh. Nu teu ngarti teh saung nya menang saha. Pan jadi abdi. Heueuh atuna lain mikir sia teh. Sumpek pisan sia. Saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup. Naon si Edison? Sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna. Tuh Edison. Naon agamana? Deui. Geuning dipake ku sia. Naon? Eta saana listrik. Nu dianggap kafir ku sia teh. Dianggap Yahudi kapan? Tapi heueuh sia teh lain saung niuhan aing, dia teh dijadikeun teh tina saung, nyaeta saungeuk. Saungkeun. Tidak nikmat nu sakedeung sia teh. Nah, kudu dibejer-beaskeun sia. Tadi dinya harita teh dunya teh keur nyelong. Budahan batu teh. Beye. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Kaharti teu. Ya, eta jarum sapotong eta jagat dijarumat. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Jorang teh. Oh. Naon teu tina sakitu? Heeh. Ai bener kakareka. Ya, la ilaha illallah. Kakareka harti sia teh mah. Ampun, ya otak nepi ka kitu. Lain merek kulat-kulat teh otak teh. Matak diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh kitu. Yang matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge. Ieu mah diremus. Karek maca taun asa geus nepi. Pada jauh keneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Heeh. Pan kitu. Can nepi teteh. Can nepi ka mana? Kana amal. Pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu. Alif lam nage alif lam li jinsi. Artina tuduh kana gawe. Buktikeun na gawe. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karek hartina eta mah. Wajib gaweana kumaha carana nyalindung teh? Jeung ka saha nyalindung teh? Ya ka Allah. Nah make nyalindung ka Allah. Heuda nya dan nu kagunganana kana naonana? Nyalindung teh tuh pan loba tah. Kudageun teh. Kada rahmat da pitulungna. Nah, apang nyalindung? Naon atuh? Sabab dari godaan setan yang terkutuk. Saan dikutuk? Setan, usaha, ku Allah, iraha. Nah, saya temen kata terusan. Udah kudu tamat atuh. Ulah ngabutut bangkong ilmu mah. Udah nepi ka mata holangna atuh. Wah, nawe mah. Di Malang. Tak itu Pak, mending euy. Ya kudu tanggung jawab. Heeh, aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu terkutuk teh? Nu terkutuk setan. Kusaha dikutukna? Wallo iraha baheula. Baheula kumaha? Apan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam. Kabeh sarujud, ila angin. Malaikat nu hiji anu teu sujud, saha? Ke malaikat. Malaikat musyarafah. Terus tidinya meunang gelar manehna saurang naon? Ablasa. Bedegong. Jadi hartina ablas teh bedegong. Iblis kadina. Kitu. Jadi bisa dikutukna walau baheula ari ayeuna.
jadi kutuk kene usaha walau nah aya Allah dendam blok lain jadi apa lain kuring mah nanyakeun aya Allah munak-munak aya Allah unek-unek teu baheula nepi ka ieu nangan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah musyrik ya kafir ya saya di podaran bae sebab jihad deui saya mah jauh apa ke nya kerdi watir kuku patok sia berarti lamun kitu mah keterangan teh salah tong nyalahkeun keterangan da beri maka aka heuh aing teh nyalindung kalau tidak goda setan terkutuk heuh saha nu dikutuk teh heuh setan heuh ari ayeuna dikutuk keneh heuh usaha walau nah eta Allah terus-terusan kitu ngunek-ngunek kumaha jadi lieur ieu heuh tanu matak agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir kumaha tuh kata-katana atuh grepe abdi nyalindung ka Allah dari tina bilang-bilang godaan setan nu dilaknat saha tah setan ta eta akate ka setan wae salah larap basa mata kudu apa kana hukum basa ge mah tuh Udin dagang bonteng dibeli ku Ubro bontengna teh bontengna Ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin tuluy ngarujak saha teh Ubro teh geus didahar ku Ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka Udin henteu da Udin mah nu dagang tah kitu jadi eta Ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng rujak bonteng laga teuing meunang meuli di Udin dek disalahkeun Udin moal ada si Udin medagang ceuk Udin teh meureun nah da beri medagang na maneh nu meuli heueuh aya kitu kumaha teh maksudna dari godaan setan yang terkutuk saat anu terkutuk teh setan ta eta ka setan deui naon eta blok aing sakit geus lieur teh dikadek ya ada babari amat teka pikiran dari godaan setan yang terkutuk siapa sira banyakeun ku si ahli ingat godaan setan nu ngalantarankeun terkutuk teh ceuk setan teh naha da aing mendagang tong nyalahkeun ka aing da hak aing tah mah grapek debat jeung setan diajar minangka we kuring setan kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik pidik jaya kaniaya iren parasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki sik melik teu kaopan teu payaan pedit cap jahe buntut kasiran dagangan kuring setan bade ieu tak aka manusia boga hak deui naon nyaahan deudehan welasan asihan heueuh kuring dagang ka aka ceuk kuring teh bade sirik bade pidik bade ngewaan bade kuak-paok dihakan tak kuaka heueuh saha nu terkutuk teh nah jadi aing gini eta make nyalahkeun setan naon teh ieu jadi aing yeun kudu katerbogan meuli yeun nu mata kudu make polo ge kitu ngaji dabogan dibeli da hak urang mah nyaahan atuh naha sirik pidik diakan paka eta nyaka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang nu matak teh nya la ilaha illallah
nuhun bala sawangsuna oh iya auzubillahi minasyaitonir rajim teh karek basa eta can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya di nu bakal apal kana basana bangsana tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong basa Sunda hehehe nyindiran aing ah nu meh aing sok ka komplek apa kecicing di bumi asli udah ka komplek di mana nama dagang sayur kudu tamat euy ngaji teh pogo we ulah sumogol bahaya bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab teh sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang karek sunana da bismillahi henteu bismillahu pana ya Allah ya ilahi ya Allahu geus deui wae heueuh mun hitung-tungna teh kana gawe mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh butuh gawe heueuh aya nu maot pan lain aya nu maot wae sok hartina asyhadu Allah mulang ka Allah tak kitu kumaha prakna heueuh aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu tah salah teh lain kitu wae kumaha lamun aya nu ngagotong pasaran jauh innalillahi we teh nyaho pasaran medek diomean jadi asa ti Allah mulang ka Allah lamun urang dek neungeul batur ieu leungeun geus ngangkang inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah tong tulus genti ulas asih tak eta migawe da mulus nu kitu sok lamun urang dek ngagarong tong tulus keun bae karek niatna mah can dicatet prakna nu silaka mah oh gitunya coba kembali kepada jalan Allah setiap saat dek niat goreng dek niat kumaha oge oh kembali ayatnya dengan nama Allah yang murah bisa yang cuma dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang aka ngadunungan kadawala cepot ngadunungan kadawala cepot sangsara kuring jelema beunghar asileng kan ngadudungan ka dewek sileng dewek beungharna oh jadi atuh lain kitu-kitu wae mungnya lain bilangin karek ngalamun oge geus sirik ada dapat contoh kan bae atuh nya cek urang mah mung aing di sangsara nya di sangsara mung disapirakeun betul cepot teh jelema beunghar bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja beli mobil dia bawa mobil tak boga dina teras kursi jung kelit jung gedang teh kelempung udud sampurna asiknya rame-rame ijo oh beunghar we beunghar pamajikan ada gelis kudu dipuji kan panona hiji gelis apa gelis montong nyindiran tetangga dekat pamajikan opat cenah gelis opat pamajikan gelis saroleh alhamdulillah dawala teh jelema heureut pakeun pusat bahan dieu tuh ragap teu aya kuring datang ngadunungan ka cepot ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima sagawe-gawe kuring di dinya hiji mangsa kuring teh dititah nagih
sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar. Semar teh tong lain bapak aing lain deungeun. Ibaratkeun. Deungeun nya, deungeun. Sok titah kuring nagih. Hei, Dola. Pang nagihkeun ka si Semar euy. Teh Pak, lain di dina dongeng, lain di kieu. Lain. Matur coba. Minangka. Sabab si Semar teh boga hutang euy. Ayeuna can bayar-bayar. Ini dawala. Dawala teh ngadulungan ka cepot. Ku cepot dititah. Init na dawala dengan nama saha? Dengan nama cepot, bagus. Ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha? Ucapan cepot. Sabab dengan nama cepot. Halus. Lengkah cepot. Maksudna maksud cepot. Lempang dengan nama cepot. Sabab cepot teh maha welas maha asih. Hei dawala, aya awewe nganggo payan. Dawala bogo. Sabab keur diuk dina golodog ping-pingna ngajorelat. Si dawala mengkol jadi lengkah saha? Lengkah awewe. Nah. Diheureyan ku dawala cekuk dawala diteungel ku salakina. Balik deui ka dieu. Nah, sia dititah ka Semar jadi ka awewe. Goblok. Kitu pan. Tibatan menang pala kalah menang palu. Nya. Aya pitulung. Heueuh. Kitu. Ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Asih, nah dina hate berdengki, ai dengki dengan nama saha? Setan. Nah, apa tongong-tongong? La ilaha illallah. Jadi dengan nama Allah tetekadna ucap lampahna ulah leupas tina Rahman Rahim, welasan asihan. La ilaha. Mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu udhu jadi udhu didinya ulah bimana menta lamun aya udhuni astabjilakum tapi pengabdian sabab memeh wa ieu kana stain ieu kana budu heula pengabdian heula sok cing sosok jadi lamun tidak dengki mah eta teh dengan nama setan.